Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangu di sering simkuring mang anang beonya. Urang ngadongeng deui urang teraskeun jajar carita si Ajo bagian anu ke-57. Atuh satu acan mang neraskeun jajar carita. Mugia bae baraya di mana we ayana aya dina kasehatan lahir sidarangan batin dilancarkeun sagala rupina. Atuh siasa kahibur ku dongeng emang sok sanaos dongeng basajannya. Atuh tong hilap di rojong ku lai komen oge di subscribe mitranya supados tawis manco oge kemajangan cerita emang. Atuh tong hilap di toel tombol loncengna supados tawis notifikasi upami aya dongeng enggal timangnya dina seri-seri anu unggah dinten tayang. Atuh supados tenjang kolong ting kana waktos mitra ulang sami-sami Bandungan kumaha terasan jajar carita wilujeng ngadangukeun prunga. Tarimakeun we sia. Geus cepet euy. Awas mun ribut deui. Ceuk ronda bari ngaleos. Atuh akhirna maduana teh ukur bisa jarempe. Bari ngabayangkeun anu bakal karandapan. Mitra kaum dangu ayeuna urang caturkeun si Kibring anu ngablesat muru kalembur basisir karang hideung manehna hiber ngawang-ngawang lurak lirik ngirikan kayaan di lembur breh katingali tiluhureun mega anu keur dicicingan ku si Kibring teh aya karangkeng di handap deket tangkal caringit jeung deui aya balai desa. Geus gue si Kibring teh nyangka tetela cenah tawanan anu mangrupakeun silakeun jeung si Godek teh ditawan di dinya. Hihihihi alah nya jiga nama itu euy si Godek jeung silakeun teh ditawan di dinya lah. Oh jelas ku aing kudu gancang dibebaskeun euy lah. Cek si Kibring manehna teh erek turun ke handap nyirorot ke handap kudu ngabebaskeun silakeun jeung si Godek. Sok sanajan ti kaanggangan tapi kangaranan si Kibring makhluk siluman anu mipana kasagetan panon anu luar biasa bisa nganyahuankeun dina karangkeng teh aya jalma anu keur ditahan. Tanya lian ti si lakeun jeung si Godek dan geus dibejaan ciri-cirina ku si ini sari keling kitu deui si Gobang alias Silet gaya bag si Kibring teh turun ka handap crek euntreup na luhur tangkal caringin manehna teh nyangut mancala putra mancala putri kajirim jadi manuk bueuk kadeng eta manuk teh disada bae kueuk disada puguh we atuh kayaan teh pikakeungeun da eta we bulu punuk ronda kebenaran keur ngajaga eta tawanan niat Aki Jui kitu deui Jang Tarman jeung Jang Uja manehna bisa ngarasakeun kaayaan anu jadi pikakeungeun pok kadenge Jang Tarman teh cacarita alah pika keungeun kieu teh ki duh ya naon nya lah aduh ya bulu punuk kuring mending ngawig-wig kieu ya alah naon ieu teh. Jang yung tahun teh sora buek mani disada bae. Mani matak gandeng tahun teh. Alah mani pugu ge bulu punuk ake ge sarua ieu teh. Maru ringkak Jang, malahan masa bulu-bulu. Aya naon ya lah, babo aya jurig ge. Babo eta manuk teh manuk jurig dah. Sok singgahkeun euy lah. Temeneh mah wanian eja ceuk si Tarman nitah ka baturna nu ngaran Jang Uja. Heuy kadeng da manuk bueuk teh ya naon tadi luhur tangkal caringin teh urang teang ku dewek ceuk eta Jang Uja mangrupakeun jalma nu gede wawanen atuh koloyong harita teh Jang Uja teh kaluar ti pos ulak ilik kaluhureun tangkal caringin erek mastikeun ha bener cenah aya manuk bueuk jeung aya naon di luhur tangga caringin teh. Da eta we karasana matak pikasieun
Nah atuh ari bareng tetanggahan karena tangga caringin teh breh we katingali aya wujud si Kibring anu kiwari mah geus robah deui lain jirim manuk buek tapi mangrupakeun cirim mangrupakeun awewe anu pikasieun mangrupakeun jurig awewena susuna rayud sagede-gede kalapa beungeutna pikasieun sihungan jeung katingali buukna mani ngawig-wig pugu we atuh si Uja teh mani soak olah jurig neng jurig ih mani pikasieun eta susuna mani keredek kitu alah harita Aki Jui teh manehna teh kaget ngadenge Jang Uja anu cacarita saperti kitu aya naon Jang aya naon aya maneh sia teh jurig naon eta teh buek sia teh ditinggali teh lain buek tapi jurig alah ceuk eta Jang Uja manehna kalah ka ngadeg-deg sakitu awak jangkung gede oge ari ningali riwa mah manehna teh reuwas atuh harita teh Aki Jui jeung si Tarman manehna teh penasaran naon ya kieu ya orang tingali we wang pastikeun naon tingali ku si Uja teh ceuk Aki Jui manehna kaluar ti pos rek mastikeun hanaon cenah nu aya di luhureun tangkal caringin aya we nya jadi penasaran Aki mah harita Aki Jui jeung Jang Tarman manehna sarua taranggah ka luhureun tangkal caringin bari harita si Tarman mah mawa senter terus atuh harita di senteran ka luhur hayang mastikeun hanaon katingali ku si Uja da ari si Uja mah harita teh langsung mabur lumpat teh sirikna nodog-nodogkeun maneh naon ya si Uja mendepikeun kalumpat teh tinggalian kaluhur teh alah cikan uang baterean ku kuring ki Jang sok baterean aya naon cenah buek atawa naon barang di baterean di senteran teh tela di luhureun tangkal caringin teh aya anu keur ngabedega mangrupakeun jirim si Kibring tina rupa awewe atawa curig awewena puguh we atuh si Aki Jui jeung Jang Tarman ge manehna mani molohok kaki sakedapan mah teu bisa ngomong ukur molotot ningalikeun eta makhluk anu katingali huntuna anu rangeteng teh mencrong kaduana ngan Aki Jui harita teh anu geus rada kolot manehna bisa cacarita naon teh Jang geuningan jurig awewena tah mah lain buek pikasieun kitu geuning alah nyaki eta mah lain buek tapi jurig jadi awewena lah sawe gombel eta susuna mah digara kitu alah diraranyun itu tuh rangwas kitu tuh mun nyake ka urang ki aduh umati Jang gancang lumpat Jang urang mabur tinggalkeun ieu tempat bisi ngarowen ka urang ceuk Aki Jui manehna sadar kana kaayaan ribut ngaceuwang leungeun si Uja leungeun si Tarman tori geus kitu mah Jang Tarman teh diajak lumpat ku si Aki sarua jeung si Uja manehna ninggalkeun eta pos atuh harita kaayaan di pos teh kiwari mah geus eueuh rona sabab tiluanana teh geus kabur harita si Kibring mah manehna teh ningali eta kaayaan manehna ukur jeung sirikeun dasar ronda beleguk alah kakadar sakitu ge geus malabur euy sieunan ku aing alah aman alah nu penting mah eueuh si Ajo lah lamun aya si Ajo mah aing sieun alah tapi sapira ge rona tiluan ceuk si Kibring kiwari mamanehna ngakibegkeun di awakna jangelek di jari jirim si Kibring anu biasa mangrupakeun budak anu bucit trek hideung anu dugul herang bolenang ngasirahan geus kitu mah si Kibring teh hilikan kalebah karangke
Halah, ieu nama aing kudu ngabebaskeun. Silakan jeung si Godeg. Hihihihihi. Jeleng harita teh si Kibring ngajeleng tina luhur tangkal caring. Sukuna napak kana lemah. Celek. Geus kitu mah manehna leumpang ngagandea. Nyamperkeun eta kana karangkeng. Ayeuna urang caturkeun dina jero karangkeng. Silakeun jeung si Godeg barang ngadenge ronda tinggorowok. Jurig-jurig sagala rupa. Bari terus salumpatan kalabur manehna teh ngarasa kaget. Naon cenah Kang dedengan taya jurig sagala tah. Ronda edan teh tah. Bari terus salumpatan hayang naonnya ceuk si Godeg tuanya. Nya euy kaosna aya panampakan. Aya panampakan ti makhluk halus. Panuju pisan dawek mah. Keun sina sarwakeun sina sareuneun ngarah kalabur. Hihi dasaruna gelo ronda edan. Keun bae hina lompatan euy. Alah bungan atuh da tadi manipu porongos ka urang. Bari cenah dek hukum nyolok ujur kuring sagala rupa. Kapan kurang ajar tah ronda teh geus sebeureun. Cacak-cacak ulah aing bebas mah eta ronda teh bakal diwajak. Nya Kang lah kurang ajar tah ronda edan teh lah. Kena urang geus teu wara kaya. Warani pisan euy. Ing dasar udah kurang ajar. Sabot keur kitu rentang-rentang kalebah hareupeun karangkeng teh aya nu datang. Anu lempang nyamperkeun hiji makhluk anu sirahna dugul bolenang heran. Panon bolotot beuteung bucit trek. Taya lian ti si Kibring puguh we silakeun jeung si Godeg maniruaseun. Bener cenah aya jurig meureun. Naon teh Kang? Tuh. Nyamperkeun ka dieu. Ih. Kasieun kitu Kang. Bawa nya jurig jeung jurig. Ceuk eta si Godeg manehna setengah molotot. Leuwas tingali kitu mah. Hihi. Mana sia teh? Tuh itu Kang itu tuh ka ditu. Hihi. Nya euy aya jurig tapi cuk dawek mah lain pikasieun euy. Tapi jirimna teh pikasieun. Hihi. Nyarek naonnya nyamperkeun ka dieu sagala. Nya jiga nama eta anu geus nyingisieunan ronda teh nepikeun ka kalabur sagala oge. Hihi. Tuh nyamperkeun ka dieu euy. Pikasieun cek dewek mah. Halah, buah-buah riwana Kang letengnya. Hihi. Sapiraku atuh Kang riwana Kang leteng. Piraku aya riwana Kang leteng kitu eta mah kawas. Kitu tuh sirahna mani bolenang herang kitu jeung pucit truk. Hihi. Heunya ketang piraku lamun riwana Kang leteng jadi kitu mah. Hihi. Keun we meureunan kawa eta mah tuyul euy. Rek naon nyamperkeun ka dieu nya. Ceuk eta silakeun manehna teh bari nyidik-nyidik kanu nyamperkeun. Bareng geus deukeut harita teh silakeun mah wani tumanya sagala. Hihi, hei naon sia tuyul rek naon nyamperkeun ka dieu. Nah rek mere duit sia teh. Hihi. Tapi dawek mah teu butuh ku duit, tapi butuh sia teh bebas di karangkeng euy. Ceuk eta silakeun manehna mah wani pisan. Da hari-harita si Godeg mah baturna ukur pupurungkutan. Atuh si Kibring teh pok manehna nembalan. Hehehe. Aing mah lain tuyul sia beleguk. Ngaran aing mah Kibring. Aing teh diutus ku dunungan maneh sia. Nyata si Gobang alias si Leteng pikeun ngabebaskeun maneh dulu. Puguh we atuh ngadenge caritaan eta makhluk saperti kitu mah. Buanana teh kaget. Pacampur atoh si Godeg nu tadina sieun kiwari mah ngadadak aya kawani. Dari maneh teh utusan Kang Gobang. Tapi di mana ari Kang Gobang? Kibring. Ceuk eta si Godeg manehna teh ngawani-wanikeun maneh tumanya. Hihi, nya pok bejakeun ka dewe Kibring. Buah-buah
Kang Gobang teh aya di alam kubur. Tapi aduh, keaanan atuh. Narek naon ieu teh? Rek ngabebaskeun urang. Cek silakan gitu deh si Godeg manehna penasaran. Hihihihihi. Nyaho atuh. Rek mawa marane sia beleguk. Alah, kumaha tuh ai Godeg? Lamun Kang Leteng aya di jero kubur, berarti urang teh rek dipapageun euy kana maturan Kang Leteng di jero kubur, tangtu urang teh bakal paeh. Alah, nya atuh Kang kumaha atuh ai geus kieu euy. Boa ieu teh. Pancabut nyawa Kang. Alah, kumaha atuh nya euy. Wabah urang teh bakal dibawa babarengan jeung Kang Leteng geus jadi bangke geus paeh. Tuh harita silakeun jeung si Godeg nena matukur papolong-polong. Bari inggisna dibawa ka kubur. Dibawa ka alam kubur pikeun maturan si Leteng anu geus tilar dunya. Atuh harita teh si Kibring manehna teh tinggal peta-peta eta silakeun jeung si Godeg manehna ukur secengira. Bari pok terus cacarita. Hihihihi. Monggo sia. Ayo nama ulah wakara ribut dulu. Cicing. Maneh teh moal dibawa ka kuburan meleguk. Tapi rek dibawa ka padumukan sini nih cari keling jeung Kang Gobang sia teh. Nu aya di pulau dulu. Cuk saha sia. Si Gobang geus paeh. Salamet sia beleguk. Ceuk eta si Kibring. He, salamet Kibring. Berarti nya lain dibawa ke kuburan euy, tapi rek dibawa ka panemukan guruna Kang Gobang meureun. Nunalah dini cari keling. Alah, nya Kang. Berarti urang teh dibebaskeun Kang. Kang Gobang teh tetela masih salamet can tilar dunya Kang. Euy, bagja urang poe ayeuna aya nulungan. Ieu si Kibring bakal ngabebaskeun urang. Hihihihihihi. Oh, sia, manggeus. Ayeuna mah ulah wa kagandeng euy. Isi kanyahoan ku si Ajo. Si Ajo deuleu. Aing buru-buru ngabebaskeun marane sia teh belegug. Nyajang buru salametkeun Akang, da Kasep, da Bager, Kibring, nu ganteng, nu kalem. Ngahina sia maneh mah. Aing mah teu Kasep sia. Aing mah juri goreng patut. Lamun disebut Kasep teh panghinaan sia. Jaga tuh arimbung disebut Kasep mah. Maneh teh si goreng dodonges, si goreng patut. Si Petot. Tah, halus kitu euy. Hihihihihi. Geus euy. Ayeuna mah urang indit deuleu. Ceuk si Kibring bari harita. Sakilat manehna teh mataakeun ajen kasakten. Dak dumadak harita teh silakeun jeung si Godeg teh geus aya di luareun karang teh. Tanpa ngancurkeun atawa ngarusak kunci anu dipake ngunci eta karang teh. Atuh geus aya di luar mah harita teh. Si Godeg jeung silakeun teh dibawa ngabelesat ngacoman hiber kacomantar. Dibawa numpak angin ku si Kibring ninggalkeun eta lembur. Ngabelesat rek dibawa ka panemukan nini sari keling nu aya di tengah pulau. Ayeuna urang caturkeun di ronda. Satu tasna harita teh lalumpatan. Sabab manggihan aya jurig cenah. Harita Ki Jungi teh maneh laporan ka Pak RT. Tah janten kitu jang RT. Mohon aki teh lalumpatan we eta di pos teh beteukuhan teh aya juri. Tapi aki teh inggis. Melang ka pantawanan teh aya nu ngajagi seueur. Aya jurig. Kade asing waspada Ki. Hanya tawanan ge leuwih penting. Tibatan sieun ku jurig. Bahaya mun eueuh nu ngajaga mah. Geus we aya nu hayu urang ka pos deui ulah sieun ku jurig taeun teh ih. Kos lain kolot bae. Kapan urang mah manusia leuwih mulia tibatan jurig.
Ceuk Pak RT harita bari ngajakan ka Aki Jui. Pikeun harita teh harinit ka pos deui. Eta teh melang ku tawanan. Silakeun jeung si Godek bisi aya anu ngabebaskeun atawa bisa kabur. Hihihi, nya mangga jang RT, hayu atuh. Oh nya satadi nama da Aki ge sieun ai ngabungkelek kitu mah sieun. Anya, tapi urang teh ulah sieun. Bisi eta teh peta-peta anu jahat. Nyen rek kaperdaya kumaha lamun kun nyingsinan wungkul. Sabenerna bisi aya maksud goreng bisa ngarek ngabebaskeun eta tawanan ki. Ceuk Pak RT manehna waspada. Tapi kakara oge sababaraha lengkah. Bisa kadengi lebah balai desa. Tempat si Godek jeung silakeun di kurung dina karangke. Kadengi aya sora anu ngaguru. Seah kawas aya angin puyuh bae. Puguh we atuh sararea teh kaget. Nah naonnya kawas sora angin ieu teh. Tuh lebah balai desa ieu teh ki. Ceuk Pak RT. Nya jang RT. Nah aya angin puyuh sagala rupanya. Tapi kapan lebah dieu mah nah naon dieu teh. Anya ieu teh. Nah saku anehnya. Di dia mah nah naon biasa we angin teh. Kadeah ki wabah jurig. Ceuk harita teh jangtar mah. Geus aya nama hayu wae uang kaitu, uang pariksa ye. Ceuk Pak RT ngajakan deui ini tebral bae atuh sararea teh ka balai desa. Barang tepi ka pos ronda teh tela di dinya teh nanaon. Disebut curig-curig teh eueuh. Ngan bae harita teh aya nu mata kreuwas. Barang mariksa ka karangkeng tempat dikurungna silakeun jeung si Godek teteh laki wari geus kosong. Malahan maya anu aneh sabab teteh lah ari konsina masih keneh ngagantel kan bare pengeusina mah eueuh. Astagfirullah. Cilaka jang RT. Oh tawanan teh leungit teh pupugu. Buah-buah aya nu geus ngabebaskeun taun teh. Anya ki kapan cekuring ya kitu. Tetela tawanan teh geus anu ngabebaskeun ngan anu matak anehnya. Eta kuncina mah masih keneh ngagantel. Ngan jelemana eueuh. Halah. Bab ku araraneh teuing nya alah. Ka mana atuh tah? Silakeun jeung si Godek teh. Piraku dibawa jurig mah atawa dileg-leg ku jurig. Boloh. Da bae kaget euy, nya ka mana eta dua bangkeluk teh nya? Seleungit teh pupuguh. Geus ulah cicingeun aya nama. Pek-pek takol kohkol urang udag eta panjahat. Sugan we. Nya kaburan teh can pati jauh ti dieu ye, urang susul. Ceuk Pak RT gancang nangtukeun sikap napikeun budak tawaan anu kabur. Hayu Pak RT. Sok-sok euy. Tihtirkeun kokolna jang, bejaan warga sejena. Ceuk Aki Jui harita marentahkeun ka si Tarman jeung si Uja. Atuh geus kitu mah kokol teh ditakol ditihtirkeun. Tanda ngabejaan ka warga lembur lamun aya bahaya. Urudul wae atuh warga teh Rabu daratang. Aya naon cenah. Pada kalaluar ti imahna sewang-sewangan sok sanajan geus salare tibra. Aya naon euy? Aya bahaya kitu euy. Jangan naon euy, bahaya kitu euy. Alah hayu kalau euy sambeurkeun euy. Tuh di pos ini mah euy. Nya euy. Eleh, aya naon itu Ujang? Ceuk keur tibra sare mani reuwas. Nah aya naon bawa aya kejadian taeun teh. Nya duka teuing atuh ceuk, hayu we urang tanyakeun ka Pak RT tuh. Ceuk eta budak ngora. Hanya hayu Ujang, mang pastikeun we ka ditu ngarapugu aya naon cenah. Robay harita warga teh nyalampeurkeun pok atuh Pak RT teh biantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, dulur-dulur, warga lembur sakabeh. Kuring ngahaja ngabejaan ka sararea. Sabab geus aya kajadian nu matak aneh ye. Tetela tawanan teh geus aya anu ngabebaskeun. Ku kituna hayu aya nama urang udag, urang paluruh. Ka mana eta kaburna dua tawanan ye.
Bapak minta ka sakabeh warga pikeun ngilung udag ceuk eta Pak RT. Ya mangga Pak RT mangga lah. Nah bet ararane bisa lepas kitunya. Ya bisa lepas kitu kumaha atuh teh. Keun we engke carita mah dijelaskeun mah nu penting aya mah ya urang buru-buru udag bisi kaburu jauh ya. Lain ieu tawanan leupas cenah Ujang. Sugan teh naon nya? Hanya tawanan kabur. Aya bae atunya kejadian aneh teh. Kamari manuk abi kabur padahal masa kitu lindeukna. Ih manuk naon ieu Ujang? Aya bae atuh. Bisa kabur sagala. Teuing atuh da. Hayang kabur we meureun geus boseneun. Da biasana mah lindeuk pisan manuk teh. Terada kabur. Manuk buweuk manuk kukutan kuring. Sugan teh manuk taeun Ujang. Heuheuy dedeh. Buweuk geuning. Panjang ka euceut teh manuk naon kitu Ih Ujang, sugan teh manuk alus ieu, manuk mahal. Ari manuk buweuk mah teu sapira atuh. Pira ge buweuk. Ih da resep ngukut kuring mah. Buweuk teh geus diurus ti leutik. Tapi hambut asa jadi gitu kabur. Geus tuh Pak RT ngajakan ngudag ka lembah ditu tuh. Ngudag tawanan nu kabur cenah. Hayu urang ngilu ka itu. Urang ngilu ngudag. Nya sak Ujang, ece madam mah bisa ngilah ngilu ngudag. Rek ningalikeun ti dieu we, mudah-mudahan katewak deui. Ceuk teh si Ece. Atuh eta budak ngora anu neulah si Ucen mah milu kana rombongan Pak RT. Jeung warga lembur anu sejena rek ngudag eta tawanan. Di lembur kiwari gujrud obor bani rapang koh rame di koh tako. Jalma ting baretak neneangan tapak nu kabur. Tapi sakitu diubek di udag-udag. Teang kasaban madahap teteh lah oleh. Teu aya laratanana. Eueuh tanda-tanda anu mandak nyurigakeun. Atuh geus kitu mah Pak RT nitah ngeureunkeun ngudagna. Geus heula ayeuna mah teteh lah geuning. Eueuh tanda-tanda lumpatna eta bangsat ka mana nanya. Bapak geheran. Eta we harangkengna ge kapan masih dikunci bawa nunulunganna teh lain jelema dawuh tapak-tapakna ieu teh yeuh. Muhun Jang RT. Aya kieu mah sakuararane sieun. Nya eta silakeun jeung si Godeg teh tangtuh aya nu ngabebaskeun teh. Sanes jelema da mun jelema meureun aya tanda-tandana sieun. Lamun lumpat ka basisir pasti aya tapakna sieun. Muhun pasti kanyahoan sieun. Ceuk eta Ki Jui. Yang geus ieu saheulana urang marulang bae ka imahna ka imah sewang-sewangan yeuh. Geus janari ieu teh. Keun we isukan urang madamikeun. Urang laporan ka Jang Ajo yeuh. Ceuk Pak RT. Atuh nitah warga lembur anu sejena pikeun baheula saeulahanan mah baralik ka imahna sewang-sewangan. Pikeun badami tidak wanci isukan. Perkara lepasna dua tawanan nyata si Godeg jeung silakan. Heuleuh mitra. Waktosna parantos teu kapan deui. Jagala urang teu najajar carita ka dieu nya. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Moal nganuhunkeun tina sedaya perhatosanana. Hapunten tina sagala kekirangan. Mang pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.